keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa, di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tanding model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa, maka istimewana dibuat di Al-Quran nu bakal kadenge kurang ke dipempak pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, inget anjeun karena nikmat kaula nu telah diberikan ka anjeun jeung ka indung anjeun. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ka anjeun 7. Hiji, Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril liup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam, lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah, lain jelema sambarangan Siti Maryam teh, jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiran anak Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab. Kula mah hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah. Hiji, saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan? Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan? Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni abdullah ataniyal kitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah. Kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke luhur langit, diselamatkan ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa.
pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib nu kuari kieu bae teh tadi salib teu make calana aca nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihis salah. Kangjeng Nabi Isa naik ka luhur langit diangkat ku malaikat Jibril. Yelah ta ai iz ayatuka biruhil kudus ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah hai Isa dengan dibarangi kuruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah ataniyal kitab ketika anjeun diturunkeun di langit ka dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutanana macam-macam ekonomi lah tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkeun kuari geus terjadi Madinah dilebarkeun ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke di negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobo nu dareket mah di Timur Tengah Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah ialah Dajjal. Turun Dajjal tekuat Imam Mahdi turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi yakni ashabul kahfi muksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunut kafiyat kapsatak taya kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis cek sakaolna lain kitu iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia kamari bakal karak David Hungkul engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris ti Amerika ka Jerman ti Indonesia ka Arab hiberannya nama naon dicekal jadi emas leungeun ka tuhu bakal jadi surga leungeun keca bakal jadi neraka nyana ngaku-ngaku pangeran asal teu percaya dibunuh kunyana asal teu percaya dibunuh mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah dibunuh diusap dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal kuari mah kakarak sujud ka atut doang engke mah ka Dajjal ujianana Dajjal disujud oh iya pangeran teh hayang duit cekel yo hayang emas cekel yo ujianana naon kebutuhan urang cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai gabang cai hujan maju turun dirinya wer ditanya cukup hujan cukup ngincan cai cukup eureun sia hujan endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema kakarak bunga bang bae ge sujud kiai nu haram-haramkeun dicaci dimake jeung teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah aing geus nyampaikeun ka sia tapi awas ya kuat henteu sia nang tangan siksa Allah nah ieu kuari geus sararujud kana kos karar itu jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia maca 2 kalimat syahadat kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung nah didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara ashabul kahfi nu aya di Yordan dibuka ku Gusti Allah blak buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun wah buukna panjang kukuna pararanjang
kumisna para ranjang pan hirup jangan hirup atun tadi kerut-kerut jauh silet meureun di jero mendeting seremna tuh boro-boro perang orang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae sawan atuh boro-boro neuleun nu eta urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu malotot budak leutik sawan atuh komo ieu ribuan tahun puuk panjang dikucir ku jana badi kumis warna ranjang yang mata biru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kafir ge kafir kapaksa tak ku sieun kapaksa ku sieun aing mah neuk syahadat bae ku sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi raja sadunia dua Islam teh hiji raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia dua nomor kahiji raja Namrud nomor kedua Firaun jadi sabanding bae tah Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah melain Firaun mah tuh moal dibom Irak melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun diganti padahal terus bae nah engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta makmur dunia teh kamakmuranna geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal tah ieu dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua kok bisa sarua kitu ayat tuka biruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kedua wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil inget Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ke madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeuh nyahoeun balik isukna kitu gede begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu cipari budak jagoan kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kahartieun kaeta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyahoeun nu diayakeun nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab tadi mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah
aya kertas 2 lembar tulisan Arab bahasa nu dicaritakeun anu kagetan panjelma kagetan wah isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na wa id allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aranna lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun gugula ka nyawa aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok loba omong ka nyawa Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh Masya Allah masalah sih masalah lah cenah iki suka moal ngaji atuh Allah sih moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh Waz-Zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanna ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar ya sia ka manuk manyar teh nyarahoun sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsieunan manuk manyar jeung manuk peking si sabab teh nyaho pan ya sia mah pabrik nyahona oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta
lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuh nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager kok mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager nyeri huntu mah geus asal di geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tak kuburan coba ta ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emple-emple kitu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah go biidznillah bukanya nah teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng eta kabeh hideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaumna ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud ulama neuk nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha ta masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masyaallah ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat ingat Isa anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna kewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minubi wa bi rasuli
Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa, ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham. Ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihi